aya kembang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna lila ningrum leres cocok lila ningrum wartosna eta lila ningrum teh tacan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani ditanya ai nila kancana teh mah leres kade eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh colonos teh bisi diharewosan ku mantri baran nya tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya heuh acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalima.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah aret atuh ai nya aretnya tos digentos itu yang mah kuy arna kumaha Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah Bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja teh ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh Nila Ningrum yap ka dieu anak ki ngahaturkeun semah maktos ama Asyhadu
Tapi kena keredai ke batur. lain liran ningrum nyimbeb tuh cilaka aing ye cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun aduh teh mana sia teh nah kabina-bina teh ka suatu badut batalkeun sia batalkeun era aing era Daso ge mah daekeun mah. oh ya wa suatu aduh ampun teh nah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa Milarian tanah sareng domba. bade milarian tanah keur kanang domba mang teh Itu mah gaduh petet ti Haji Nugraha nya anak si cantik bade milarian tanah sakantenan bade melak jukutna menta wae ka Haji Apo era mang teh jukut keur kanang si tak kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya. mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing Ngeunah seuri. jadi wayahna nyai encan teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di anjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana bisa lakieun teh tah saneh nyai hampura deudeuh teh ai asup tawa kumaha cai teh cek aing oge sia teh keblok hai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teh kumaha Gusti jika tukar itu meren terima nyai. Meningkat Citarum. Teng dengan ada ngaramet dewe di Pak Haji Apo. Meninggal remis gitu. Gitu gini. Kami wirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu. Lain panon deui nya. Eta kahayang teh. Teu mungkin. Mending pikai eta mah. Ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku Tamat cangkeul bisa nyalendorkeun. Tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia ke nya nah kawin minat teuing Bope kumana ikut. tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya Mas kawin nanti dewe. atuh bari ngantosan itu tuangan tekedah kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia suatama nu ampun da keukuh wae teh kulan asuatama teh bari ngalamar nanging nya kitu kaayaan pun anak teh geuning geras punten heureui teh mah heureui ya meja saking prawing wang tinalangan
ya ampe yoga adik wirina sekar pinuji sekar pinuji lulumut nyebar kastori nyebar kastori banglus lampahe pun ieu Kurawa budal katauran tuna lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Sela Bengkah Prabu Durgalapati anu salamina ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi Nilaningrum ngalet ngengkei ngabadalet ngemat-ngemat nyatang pinang bangsa siluman silmin maksad ngalamar ka ieu pertapan banyu kancana pengawakan jangkung gede Simardada Nilaningrum lukut naon nagara wilubuh kideng jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangan orai can bisa kagono nyai muawa kawangsul ka nagara akang patih kaulah menta pangrojong nati sarerea yi bangga ya Nilaningrum mun teh mah anjeun teu kauntung tipung kata Mang Beas laksana kapidurian tina harti akang baka ngemasing pati tumekaning perlaya tubat ayo reureuh heula tina sape nggih cipelang cipangayana cimanuk mari pindah jumlah wala dia berantem tawas mata iya ayo kumpul urang garap sasarna umulai geningan bari lepat nama ingadang dosa ayam pangesto pula sama dulu bade milarian juhud bade ngarit sadirane jika unang uingnya benar Francis alah doa kene dunungan uing cinga jodoh ka Dewi Nilaningrum aye doa dalam muntia mah ngajodoh meureun uing teh meunang bonus heuh sugan lieur geuning kikituan teh ada naon terbian kawanan ting luyut sabilulungan sahanu rek ngahargaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan
boga bobotoh doma gitu ya. Kumaha kira-kira nasional awewena bakal benang tete Dewi naon teh Nila Ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu karaja ya cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sekolahna ayeuna geus maot tawarkeun geus maot kabina-bina teuing sia belut cisin sabanara kapirana siang Nyadiri masing taring masing imun perang putih kadeka jongjonan teuing salira kedah di jari jaraga kedah dijaga sing dedeh kaji waraga anu jirimna waruga supaya nepi kajaga kurang reureuh heula reureuh capek ya capek hari mana geus daang geus tadi yang goreng lauk jeung lauk kurang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat raweuy atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babatok peda babatok rebab sakitu oke jadi malasaga palentangan babalean pangalusna uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ke heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri
kurang mana kurang pasantren Banyu Kancana. Oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun. Wayahna we. Ai gaji iraha. Lain naon atuh anjing sia teh. Kumaha urang teh sararea ai balikna iraha. Lain naon atuh sok cimben teh sia teh. Ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh. Kahar teh panjang teuing. Terus ya siang ngomong ke ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing teh mah tuh teh sudi teh aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa setan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing Sana hideung sabarangca temong mewah. ngacai anjing aduh ngajar geuning tobat ieu Maha Prabu si goblok pake jeung mahkota segala Ningang kanu ngacai. alah karunya kagegeloan beureun si teh hayang jadi pejabat alah kumaha cager semua je syukur ya. Nah, saya tenggegal kerepesan dan ngigel diundang simut aing mah. Alah. Oh, diundang simut kita mah. Aing geus teu aing geus simut dikenal. Dadaramang sadayana. Moje, moje bagja. Sadayana warga. Bagja dadaramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan datang sadayana. Datang bagja Bagja harapan harapan sadayana atuh. Maksudna ngalamar parawannya kahayang raja laksanakan sama saya sadayana Parawan sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikadenge ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah salah lain salah goblok nanti bisa nyebut kagak dapat saya mah
hanya A saja lamun nyebut O teh A saja lamun nyebut I A lamun nyebut E A lamun nyebut U A jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut Dayeuhkolot tetangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula spontan gila bener euy jika sapopoena kitu teh nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nugelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu euy bisa gitu paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal gitu diberi nu hese mangga saya mata akan bangga bener nu hese pabelit dia gerakan dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kan mah omongkeun beleguk kagak jangan atuh sakali mah jangan jangan nah cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan keke dipaksa ya heuh anjing ari poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu aing goblok teh Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah
waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi tak kaeta pertapan Banyu Kanjana teh euy. Hari awewe na teh nyaan teh gulis. Ada urang oge can hulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna? Tah ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge ku diterima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngarti? Oh, jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti. Siap, awas 10 meter hiji duaan ngajaga waspada permana tinggal. Iya pada. Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa ya ulang tereh nepi euy sumuh tungtung nama akang silaing naluturkeun delejang sumuh keung marukana meureunang kumaha keung meureun teh sion tohot umur batur teh mudah-mudahan dewek bisa ngajodohkan eta dewi di landingrum ya kan ternak lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kamurugul teh murugul pisan cing Pak cingeuy euy hate teh akang nu eleh ning eta ning silaing nuturkeun aing udah melang atuh ari wang sakolot. Mun bapak kumaha onam teh saha nu marek katakeun emak ade goreng tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut beusan lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing ngan ukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kana landingrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat deuh aki-aki beger eta heuh aya kata-kata mutiarana diupuk barat bayang sakieu lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteung ye euy mawa sendiri dasar naon ceh syahadah di lembah syahadah saha naon teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodonges lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis
hah separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau lain tempat salju ieu memakai teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris pan teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh-jauh tina teroris tina tariris jauh tina teroris tina tariris kuris nah ojang nyamperkeun itu sia-sia aceng anang ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jauh-jauh bangsa Ismail jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya balak utak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar curug ngeunah kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si laing bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan harus menang cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apel bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing teh lain hakan anjing jeung matu lainna lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng imah loteng loteng dilotengkeun si laing meureunnan imah kontrakan da bala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja sudah ambak ka aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka teu jang sekali-kali mah tuh karunya deuleu heug atuh sina hate supaya semangat lamun dina kue siok euy naon euy yang polu delek mah taeun hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu heuh sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang ciling ciling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok we anjing ambak ka aduh ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada rondok ngaran teh nya lamun ieu semar mah semar Samsudin kuring cepot sutisna
Agus Dewala. Saya Dawala Hayati. Nah, ngaran awewe atuh. Jauh. Di kamarana euy. Bade ngajugjug pertapan banyukan sana. Dek naon? Dek ngalamar sim kuring teh sieun. Hah? Dek ngalamar. Ngana ca awewe payu pisahnya. Nah, sarua jeung uing euy. Uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar. Ka saha? Heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum. Uluh. Dedengan teh dek ngalamar ka Nilaningrum. Heeh. Kurang ajar sia. Nya molotot. Eta teh kabogoh aing dulu anjir. Hawa awewe eta Semar kakara aing. Nepi ka kitu eta. Emong lalakina teh. Biasana mah jadi jelema sobar nah, ayeuna jadi kitu bapak aing. Jadi wanian. Nyaan kapeletna teh bapak urang. Ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing. Dibelaan nyawa motor atuh. Oh. Eta jelema kieu gede kawani. Dibelaan mung kana rombongan panayang. Teh heuh sia. Saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing. Di kampung we kana mobil rombongan ning watek. Sia teh ujung-ujung ngamaknya kabeh. Oh, dah kitu akibatna tah. Ceguing oge geus eureunnan atuh. Kurang kumaha magelis cicing sia. Teungeun nah deuleu bebene dek diheureyan batur. Aduh anjir. Mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu. Acan ge tepung nih butuh bene. Acan ge tepung geus nyebut bebene, bebenul lain bebene. Kekewe gitu. Kurang ajar sia. Jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis. Tobat Gusti. Ngeunteung sia teh sarupa jeung nu kasep goblok. Dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu. Pak, geus Pak, tungtungna mah tak kitu geuning jadi pasea urang teh. Ah cicing sia, keneh aing gelut. Kumaha atuh geus kieu bapak teh? Gugu mah gugu we atuh. Heuh nya kitu ada soal nu ngaganggu murid anakna tanggung jawab. Aya kanya akang. Aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar. Oh, si lain dek ngalamar deui. Heeh, nanaonan? Eta teh saingan aing deuleu. Nganu harti ngajak pasea jeung dewek. Lain hehehe ya. Tetenya Aisyah Semar sah. Aduh Gusti era aing Kolot tapi ka kitu kan. haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur Haling nu beger cenah katu. nu beger mah bisi teu laksana kawin ka jemput kitu Bisi cacat. ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing ya Bisi cacat. kaki itunya euy mana teh bapana atawa anakna dewek teh bapana Mana? Bapak Tani. jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu we ning Buligir we. buligir keneh teh Bae kahujanan ke taranjang. nya pun teh pun anak teh idiot pek sing hareupan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok Pimpinan turun teh kitu. wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu
entong hayang melipis pot cucurut ada pun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu Lawan tukang. Lawan peserain ahli seni. lawan wae ya saya goblok jangan denger orang tidak dilawan Lawan kata lawanan. chicken shop kayaknya osian hai betul ewas siap dedek dedek kalamar putri siap modal ya naon silakan didengkek lawan atuh eungeup wah siap tolong silakan delelan cek aing deui itu sia mau jadi gangguan beureun karaja aing tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum nyaeta pikeun kapigarwa ku Raja Amarta lumampah Wah Prabu mudah-mudahan wae eta Dewi Nilaningrum teh tiasa kabantun wa sang pandita sampurasun ieu kaulai Bima Putra kang lumapa mandeg satengah kimarga Arif Bisuta kang lumampa
ulah sumpah lukut naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai kanza Ari kitu kula can kabantu neta anu kakasih Dewi Nilaningrum wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Nalendra saya kula ukituna hamba rakyat negara Amarta lain ngarung harti kaulat sul karena kewajiban lepas tidak tanggung jawab sumur tapi kaula minta bantuan sabab keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara kedah manunggal jeung dieu wah mudah-mudahan bae tiasa kabantu neta putri tulung naon tah sanu meter tulung Raden Gatot Kaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang oh saha boa Alah, alhamdulillah selamat euy. alhamdulillah tak kang nanti mana we Alah, nyangsang deuleu dina takaramutan. alah cekek Ada loba sireum. Alah, aya bambara deuleu. Gelo sia. jadi tulungan ibut bakpara Jadi tulungan nyeut bambara. Tolong! aku mendatang rambluk Gening maneh, bot. Dola. Udah maneh. Aya 20 kan itu. Heuy. Aduh. Nah, si teh kawas jauh wae ah. Aka salamet. Jalan itu naga. Alhamdulillah heuy. Alhamdulillah aya. Da walu. Naon? Ada si laing. Kuring mah paeh. Manya nu paeh ngocoblak euy. Mana nu pae? Mana nu pae? Aduh, Gusti. Mana nu pae hiriditkeun tuh. Geuning ieu teh Bapak Komandan. Bapak Lanud. Sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. panjang pikiran Alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang. coba Nya nuhun agan ah barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi. Efek teh nya we atuh siat nyebut takaramutan. Alah punten ah. Karambutan. ya mereka Alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh? Janum. Dawala. Lan kaula teh nampi pancen ti Wa Prabu. Ti saha? Tapi omat ieu rahasia ieu. Rahasia. Rahasia naon? Rahasia negara. Ulah cekcok. Nah naon? Wa Prabu palaigarwaan deui. Bayang janum. Gusti lu Gusti Prabu teh palaigarwaan deui ieu. Kasaha lan? Kasaha? Dewi Nilaningrum kaula trek ngalamar ieu teh. Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu. Bapak aing pantes aya raja mah tuh. Ai Semar ai maneh teh ka mana jeung naon sabab aya di luhur? Duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta. Buta naon? Duh ka buta naon da puguh galak ka abdi. Jarangkung gede butana ge kada sia nyolok kana panon aing. Nyebut sidik teh mah. Ulah pangijing buta naon?
agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarangan pun bapa kula nyarangan Bapak Wasemar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge naon buka kumaha kulan pun bapa yeuna ka budak balik di ka budak nya ceuheuk naon urus tunyung Bawas diri. agan pasti gumujeng geura naon pun bapa geura bade ngawayuh hayang deui Malaysia hayang sumuhun kasaha hayang kawin deui kasaha kadewe nya tanu disaurkeun ku agan mah kadewe nilaningrum naon aduh kasaha dewi nilaningrum Neng Dewi Power terus ngegerem gitu mah Yang diporomos. layak gerak ku agan cuman tak apa teh da mending kana ku agan dirikna gitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua ae nitah oge ning eta jeung ku batur mah mending ku agan jeung Ridho digali ku batur Ridho ku agan bisi teu apal kabar sidik dilamar ku haula tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapa naon mending piharan ku ya agan wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu gitu kitu ngan galak pun bapa teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jong cangangang we pun bapa ngambek wajna dek ngaheureuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta terek dilamar ku kaula kitu wa jadi aing Wasmar di mana di ditu nuju gelut ini sedek mun orang mah ini Lain cepelak bisa. dan si dawala ka aing cemplak-cemplak ceuing nya jika dugeuleuh bisa heueuh kabina-bina bejana sia hayang kawin muluh ayana sieu ara sia aki-aki pada hari tenggelan teh heug lawan alah da ulu ayana nuhun naga sareng saha kan teh aula ba nuhun agan upami teu yagan terase di tenggelan panginten uang nuhun agan sawangsuna ba naon ieu teh pangnar pika kieu teh ieu bade ngaheureuyan indung barudak ngaheureuyan wasit Ragen sanes salon bebende agan tasan uninga uang bade bojoan deui aduh ya wong edan yaki-yaki luas nyarita terluas geus teu euleum kasaha sumun Dewi Nilaningrum geus teu era deui nyaritakeun goblok siang ngabongohan kurang ajar wajib geus teu era nyaritakeun deuk Mahkota. upami teu aya pitulung agan lapur we panginten uwa teh atuh geus kawin teh mah Oh, dawa ke gigi deui. nuhun agan me bar Wasmar bener nangka badranaya kitu nu we poho sori wa bener nekek luas jadi yakin sampean teh hayang kawin Semar sumuhun nun nyaeta kadewe Nilaningrum leres genti ku bieyoh mah nanaonan Baik bareng papana. ya cing gablek kakeknya was badranaya
nah gablek bebengetan teh kumaha badran aya eling sampean ih motorogan sia jebeu nu mawi wa ulu itu si edan si edan ya bro kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kaing teh alah ampun teuing kok coba itu make nu kitu kameramen pemenak pak tina gawir aduh sia teh ngahina bete kaing nyebut jebau jebeu apunten siksa ngerakeun sia binatang waduh anjir kayak gitu gelut jago teh tara lila Dunungan teh kepret sudah reng-reng menang manehna mah oh nah kan mau menang hadiah we tilu tengaran mah alah eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk di tukang genong macan prat dikitu tadi backhand di backhand kan tuh gila aduh khawatir kan gelap mbak aduh bici kene goblok yang mamam nanti aduh ya bere ku aing Eta bere. lumayan euy Mau dah. aduh pale mamam entah aduh anjing bau waduk kalah aduh bau kalah hah bau mau heg dibere deui mau mah bau anjing kamingkelenan aduh wow mingke jero kene kawas Sabanoroyot kajaman ke palimana ya euy baseuh euy bobo aya duh aing ah lamun nanyakeun nunungan aing banyakeun pujit aing nolong gitu ulah ieu teh nu bener wa teh kangge saha ngalamar teh kangge uwa duh nah ieu aki-aki dari pak manehna alah reng segar ieu Rek kawin teh kata nagaan teh wah. sing gansing pangwarakeun pun bapa kanya Kalau ieu kayak gitu. ku keukeuh wae kumaha teu dajang hate hate badot Bicarakan ku bapak. hayang teh tong hanya deui sia teh sapraptane pun ieu Sang Sudewi sareng panita sasatna teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka lulumpatan anjog ka ieu tempat tulungan lah salu
buah-buah eta dileja tulungan orang bapak itu gening pak aya awewe lulumpatan buah indung silaing teh lain indung silaing minantu teh cabok siapa yang lain jeung bapak yang saingannya sih mah wah coba tinggal aya jami turang minta tulung bibi tulungan manusia ulu aya anak iya Indonesia ulu we gulis we jeung bapak mah eta pantes cocok ya pisan ampun pantasnya mah keur anak tah silaing manu tukang najang akannya kayaknya tong sok kitu lah aing asa mau budak bapak aing euy geuleuh aing pinungeun teh biheung teuing cekek we aing tingalikeun aya budak sing sareng panau tulungan pengawa saha salida aula kaula teh ngaranten nila ningrum aduh leres pisan wah iya sembah ka pihaturua naon geuning nyabat gua nen bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi pisan bogoh nage naksir tidak tadi atawa itu anu tukang nah bogoh kan tukangna margi nu tukang mah kagungan serep bogoh kasih sia buka serep cenah da eta cucungikna nolol atuh ulah tuh geura punjung si teteh oh kuring kudu munyung eta teh kabogoh aing teh nya nyai saha kakasih teh abdi si isoh semah lain eta goblok nu ieu ongkos sugan teh nu tukang naon maksudna nyebat wa kaula teh di nampi Pansen Tiwa Prabu Raja Negara Amarta maksudnya ngakeun sabda panglamar tobat teuing hapunten kitu pengawa kaula teh acan aya maksud gaduh salaki umargi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salaresna hoyong ka manusa tah dengekeun bapak teh dianggap sigung cucungik sia anak bapana sigung anakna sareuh bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya satiasa tapi tetap kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusa nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean nah salira ngaku manusa iya mana manusa ya iya eta mah dadana lulu ilahar disebut dadana iya dadana Jawa dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna tah manusia teh nu mana tos ka koreh teh cando ampun wah ulah ka candogi geuningan teh hebat ieu ahli pasantren wah nu mawi teh oge
dupi ieu gedengan ieu wa Semar itu nu pangker abdi Charles Charles aing ngencar jeung kereles ya tah. Charles aing ngencar ai kereles abdi ngaran Lady Dai lain Lady Dai bareng ngalegedai jeung mah Ya primus. Pria musibah. dupi itu nu pangker abdi Siti Nurhalisah Paingan mending nyemplung. palai teh ka manusia neng teh laras bapak punten agan sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna ceuy aduh ampun bejakeun ka emak ku aing Negreg teh nyaan. bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusia teh kaula di mana tos tepang kaula teh kayang boga salaki teh kainya saya palai tepang sareng manusia mana manusia teh bapak laras ieu mah nu aya teh mengukur wujudna Teu ditunjuk. sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar ku hayang ku mung ku nafsu Kusieun wani. upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali Ku ciri dupi cirina manusia teh dina apa dina gawe sapotos kumaha. disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia Manusia teh tanen. Matak teu tiasa ditujuk. Allah tobat teuing Gusti geuning ieu pisalakeun kaula teh Tulus kawinkeun. Tulus. buatna bapak maneh apaan dibejaan ku abdi cece aduh Asian serucang kunang teh teh. Sileget teh. teu sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing regas dengklok sih mah nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udag-udag juri kayak nasi kuring magaduh bojo nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh Aya kitu nek. ridho pisan anu sepuh bade dipikanya ku kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusia Sarwana ieu mah kangeh. Sarwana ieu mah. sakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh Ingking-ingking dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang. nya teh ilmu na teh pun bapak teh Arjuna telor Aduh. Arjuna telur nuhun agan kuningat telur Arjuna oh udah pemana yang bisa menok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah
sareng gaduh anak isim wadit teh bala lager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong isim abdi mangga hebat we kantong hikmat mangga bilih ka penak ku jurig mangga lebat-lebat abdi milu bapak heureun Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah Mangpakeun itu Kak. luar biasa. nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji dulu gosah nikah juga Was cebot was hati-hati. Nah, kalau udah dawa sesaha. Oh, ini kebayang. Lain saruana. come on Bete benci tapi cinta. Nah, kalau udah teret sok dawa. heuy deudeuh Dawa sesaha. Ayo sasaha mah nya teu. pena stiker sayang tumampara Irman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resik nerada Sok aya gabruk Bang. Pun sasaha. gabruk gue Gabruk. heh Tong dingkeng. Na boblenok. Boblenok teh. naon sia teh naon nipu kain dewa aya dewa kitu patut mana awewena bete nya euy jadi relapur aing aduh nyangahkeun Kakang Semar lamun teu make jalan kieu cilaka dan bakal kapaling ieu layang jamu sekali musada Aduh, Yai anaki, montong anaki siapa aja? Utang pati berbuat dewa, bangga. pena stiker sayang tumampara ieu sang panita dijama ku ieu patih lengitan pelebih hilang tanpa kerana dan dia yang otipati jagat nata batara guru Onggawa lo Kakang Semar nyangakeun Kang Di mana siapa awewe? Aing nyaho tetele awewe tapi jimat layang jamu sekali musada. tok sia Kodok atuh bisa. kodok wani ngodok pejat sia hulu teh Bisa masalah. nah stiker sayang tumampara ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumantri ampun sadaya-daya Kakang Semar buru-buru sia ini bisi dihina ke ku si cepot ini didodoh tiba heula eta layang jamu sekali musada Gusti nepi ka kitu Semar yakin mana kitu ge meureun lain milik aing tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong aing bakal keukeuh nepi ka pelebah mana hayang nyaho Semar bakal aya teh keukeuh sia teh
ngadodoh wae layang jamus. Hah? Bas. Ya di aing kulit waru angan darusinmu. Lajeng ieu cahaya beureum dibura ku Semar Badranaya. Iya ke? Nimulkeun sora lir gluduk ruruntuyan gledeg rerentetan. Mungsrat kakulon kawetan kakidul kakaler jadi cahaya beureum lir cika-cika. Si horeng ieu teh kapanasaranana Sang Hyang Rancasan. Jurik sakti setan kumawasa moal leuwih mulia sia tibatan manusia kurang ajar. Kan si horeng manawi teu leres we palai ngawayu sumuhun kana ieu layang jamus Ayo perjuangan ya. ngawayuh perjuangan buat teh nun nya ceuk dewe koge dawala Kalau teh. bapa mah kitu ku kituna kalah beuki jero nyumputna teh deuleu Oh, tenang kan. aing nu silo mah deuleu dawala su oh salamet sararea ujang Alhamdulillah. hinar tina rupa ancaman penyakit dengki sirik teh aja cu atuh kari we ayeuna mah kokohkeun persatuan jeung kesatuan di negara supaya dina sagala rupa widang teh tereh ngawujud.